kudu make suara-suara adab-ada banana nomor kehiji orang boga wudhu nomor kedua orang tea okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieu na kaluhurkeun boga wudu